Balila ngarumah tangga geus aya leuwih ti 10 taunna. Dipercaya boga turunan hiji. Teuing embung nambah deui duka kaasup turunan. Rek kaasup turunan meureun. Sasat bisari oge indungna si Roni, anak nunggal ti Bah Marta jeung Abu Honah nu jadi mitoha Mangkus. Rumah tanggana kaasup jajar pasar. Teu hese ari kudahareun sapopoe mah kangaranan hirup di lembur. Komo bari daek tuncap tancep dibarengan ku ngingu ingon-ingon sabangsa hayam jeung kelenci upamana. Ceuk paribasa teh mah lamun geus boga beas mah kaasup tiis ceuli herang mata. Deungeun sangu mah kari mundur ka kebon. Hayang daging tinggal meuncit kelenci atawa hayam. Itu nu kaalaman ku Mang Kusmin jeung Bisari dina ngarumah tanggana. Najan teu kaasup jalma sugih, tapi teu hese ari kudahareun mah. Bisari mah kaasup jelema teu apik kana barang dahar jeung jalmana kaasup rapekan. Katambah boga kolot kaasup aya kaboga. Samalah kacaturkeun Bisari dibere akuan polahan sagala kudu jadi kolotna. Malahan sawaktu panen jeung maculna oge sok ku kolotna. Sakalian ngagawean cenah. Ari parena mah dibawa ku Mang Kusmin minangka hasil panen. Kana kitu nama nu jadi mitoha Mang Kusmin kawilang bageur. Pedah anak hiji-hijina meureun. Katambah mitoha Mang Kusmin kaasup jelema sugih. Sugih kampung teh loba laladangan pakaya saperti ladang kalapa, ladang peuteuy, ladang cau, atawa ladang ngajual ingon-ingon. Ninggang di Mang Kusmin nu jadi salaki Bisari. Sok sanajan teu boga gawe anu maneuh siga batur, kusabab nu jadi pamajikanana rapekan jeung resep kana ingon-ingon, teu hese ari kudahareun mah ngan ku duit anu arang mesakan teh cenah. Sakalina aya kabutuh anu kudu dibeli, akalna sok ngadadak aya jalan. Najan mindeng nama ku cara morotan kanu jadi mitoha lalakina. Kumaha we cara ngolong mah cenah. Najan mindeng ngolo ku cara teu wajar upamana. Urang malikan zaman katukang. Mangsa Mang Kusmin memeh ngarumah tangga jeung Bisari. Ngahijina jeung Bisari teh sasat meunang ngarekokeun Mama Haji Kosasi. Papanggih pada keur diajar ngaos di Mama Haji Kosasi. Najan ukur santri kalong teu ngalaman mukim saperti santri nu sejen. Samalah harita anu manglamarkeunana oge nya Mama Haji Kosasi ku anjeun. Kocap di imah Bah Marta geus ngariung. Duduluran jeung tatangga nu deukeut diogan. Dihaturanan pikeun nyaksian lamaranana atawa nyeurehanana Mang Kusmin kanu jadi anakna Bah Marta. Nyaeta anu ayeuna jadi pamajikan Mang Kusmin nu neulah Bisari teh. Buka acara nyeurehan geus dimulai, sasadupa palaku keur lumangsung. Minangka harita anu ngawakilan ti kulawarga Abah Marta diwakilan ku Aki Marti. Sarerea geus pada apal ka Aki Marti. Manehna kaasup kokolot lembur. Ongkohan Mang Kusmin ngajodona ka Bisari teh sasat ka batur salempurna. Ari di lembur Cibangkong teh minangka anu sok jadi wawakil cumarita di Pasamoan nyaeta Mama Haji Kosasi. Anjeunna sok diperdi pikeun nyarita dinu boga maksud. Ngan harita kabeneran Mama Haji Kosasi teh jadi wawakil kolotna Mang Kusmin. Nya kitu, najan loba anu pinter, tapi ari nyarita di Pasamuan mah horeng lain perkara gampang. Kudu bisa ngolah basa jeung kudu aya kawani cenah. Sapirakuna Mama Haji kudu cumarita jadi wawakil ti duaan mah teu pantes jeung teu umum cenah. Nya kapaksa najan teu kaasup bisa Aki Mardi kapeto kudu cumarita minangka wawakil ti Abah Marta. Mama Haji Kosasi
minangka wawakil ti pihak Mang Kusmin geus rengse diantara ngadugikeun maksadna nyaeta rek nyeurehan menta kanu jadi kolotna ti pihak awewe pikeun anakna dipileuheum ku Mang Kusmin geusan batur hirup ngarumah tangga. Sugan jeung sugan kolotna mikeun tur jinisna daekeun. Kitu inti tina diantarana Mama Haji Kosasih harita. Ari nu dipentakna nyaeta Bisari tea. Waktu Mama Haji Kosasih rengse diantara ngadugikeun pamaksadanana nyaeta rek ngalamar dirina keur jadi batur hirup Mang Kusmin, harita karek oge manehna diuk. Manehna timimiti acara dikawitan mindeng bulak-balik ka tukang. Duka bulak-balik ka cai, duka pedah naha. Geus aya 3 balikanana manehna bulak-balik wae ka tukang. Ambu onah nu jadi indungna ningali nu jadi anakna bulak-balik wae ka tukang, ambu onah teu geurah-geureuh. Ngamaklum ngaranna nu rek dilamar, grogi muncul barudak ayeuna. Bek Bisari harita diuk tigireun indungna di jajaran hareup. Katukangna aya sababaraha ibu-ibu minangka nu diogan pikeun nyaksian lamaran. Diantara ti wawakil Abah Marta dimulai minangka ngajawab kana pamaksudan kadatangan Mang Kusmin jeung kulawargana anu diwakilan ku Mama Haji Kosasih. Aki Mardi ngamimitian diantarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki Mardi muka diantarana. Kalayan dijawab kuno araya didinya waalaikumsalam cenah. Dibarengan kumaren cerong ka Aki Mardi anu ngamimitian diantarana. Palawargi anu sami hadir satu acan simkuring ngawaler kana naon anu tadi didugikeun ku Mama Haji salaku wawakil Tijang Kusmin. Simkuring nedawidi pikeun cumarios dipayuneun palawargi sadaya minangka ngawakilan pundulur Abah Marta. Saperkawis nganuhunkeun kana kasumpingan palawargi sadaya anu tos kersa rurumpahkeun ngaluangkeun waktos kanggo nyumponan pangulem simkuring dina raraga nyeurehanana Jang Kusmin ka anak simkuring nyaeta Bisari. Utamina ka kulawarga Tijang Kusmin anu sakumaha tadi kauninga tur kadangu kusadayana Mama Haji parantos ngadugikeun pamaksadanana. Kalih perkawis nuhunkeun dihapunten boh bilih dina panampian patempatan jeung sajabana kirang kahormatan. Simkuring neda dihapunten anu saageng-agengna. Simkuring anu jadi kolotna Nyisari ngaraos bingah wireh anak simkuring bade aya nu mileuleungkeun pikeun batur ngarumah tangga sasatna nyaeta Jang Kusmin. Anapun kanggo nampi sareng henteu nama simkuring nu jadi kolotna moal gasik nampi moal gancang narima eta mah kumaha jinisna. Ayeuna mah urang taros Nyisarina sangkan kasangsen kusadayana. Ceuk Aki Mardi minangka pikeun jawaban kanu niat nyereuhan rek nanya ka jinisna cenah. Ari Bisari anu harita ngaranna disebut-sebut bari rek ditanya ku Aki Mardi perkara narima tangteuna dilamar ku Mang Kusmin
manehna diukna siga nu anggaleso. Muka ngarasa tagiweur, pedah rek ditanya bari hareupeun jalma loba, muka pedah napan. Diukna siga anu teu merenah, ceuk paribasa teh mah siga nu bujur aseupaneun. Manehna emok bari tungkul, bujur anggaleso ka sisi kagigir. Keur kitu ambu onah nu jadi indungna, sawaktu Aki Mardi diantara memeh rek nanya ka jinisna, waktu sasadu papalaku keneh ambu onah irungna rada purak tirut bari umba ambe dibarengan kurada luak tiuk sagala siga nu aya aambeak kan tepati di pirosea bisi ngabarubahkeun cenah kitu deui ibu-ibu nu aya sadukangeun ambu onah jeung anakna pada sarua ting aringus ngan teu geruh sigana bisi matak ngabarubahkeun. Ari Aki Mardi neruskeun diantarana minangka tumanya kabisari sasat anu dianjing cai ku Mangkus. Nyai tadi kadangu ku hidup Mama Haji nyaur minangka ngawakilan Jang Kusmin. Yang Kusmin aya maksud rek ngalamar hidup pikeun jadi bojona. Kumaha hidup bade nampi ceuk Aki Mardi tumanya nu aya di dinya kabeh neuteub kabisari pada hayang nyaho kana jawabanana narima tanteuna rek dilamar ku Mangkusmin. Harita bisari ngeluk tungkul emokna angger anggaleso manehna ngajawab pananya Aki Mardi bari tungkul. Nam i cenah nyebut i-na dipotong-potong aya 3 kalina bari bibir rada ngaliwai ka gigir dituluikeun ku ngegel bibirna sorangan. Lung manehna tungkul leuwih ngeluk tibatan tadi. Waktu nu jadi anakna nyebut nampi bari dipotong-potong lebah i-na ambu onah nu jadi indungna gentak nungkuk bibirna siga aya nu ditahan. Kitu deui anu harita diuk satukangeun manehna ibu-ibu oge pada irungna ting arambe samalah aya nu nungkuk irung sagala ngan teu geruh. Ibu-ibu harita masih ngajaga tata krama embung kasebut ngabarubahkeun cenah sok sanajan kudu bari nahan aambeak. Ambu onah ngaharewos nanya ke anakna tapi henteu ari dibarengan ku ngalieu mah samalah harita bibirna oge teu ditungkuk deui. Sari ari maneh hitut ceuk ambu onah semu ngaharewos. Muhun bisari nembal bari ngaharewos rei beungeutna beureum ngarasa era. Beuk ari maneh adon ngawelu di tengah pasamoan atuh awas ulah nyirikeun nya era deuleu. Ambu onah ngomat-ngomat bari ngaharewos. Muhun ambu ceuk bisari manehna unggut. Penting aringus teh harita lain ibu-ibu ngumpul hampir sararea nu aya di dinya ting aringus bari silih reret pada baturna dibarengan ku ngagebikeun tak-takna mere tanda lain kuring mun dibahasakeun teh apa. Aki Mardi anu harita keur carita manehna oge sarua kaambe ku manehna bau anu matak teu ngeunah bauna lain lumayan. Samalah Aki Mardi ngarampa lebah bujurna sorangan bari kageretes dina hatena. Lain kieu bau nu aing mah. Lain kieu. Kitu gerentes hate Aki Mardi. Kentak manehna nuluykeun cumaritana ngan teuing kumaha. Aki Mardi cumaritana nyalahan. Abong lain ahli nyarita di pasamoan. Teu bisa ngendalikeun kaayaan ceuk para ahli nyarita teh apa. Ngadon nyarita siga nu mere jawaban kanu keur kajadian harita. Anu ampir sarerea keur ting aringus bari nahan aabeunana. Lain Aki wani disumpah Aki mah.
Aki mah bauna oge lain kieu. Benernya di lain bau nu aki bau kieu mahnya. Ceuk Aki Mardi nanya ka Kurdi anu harita diuk gigireun manehna. Menta dukungan lain aki cenah. Nu ditanya ukur godeg bari tungkul dibarengan kunahan piseurieun. Salah saurang budak ngora anu kaasup budak harung gampu nyelengkeun. Ki, bau nu aki mah rada pahangnya ki. Ieu mah bauna bau cubluk, moal kitu taeun awewena mah. Ceuk eta budak ngora ditungtungan ku seuri bari nyebutkeun taeun awewena sagala. Ah iya, padu wae ngomong teh. Nyao awewena nyao lain, nu puguh mah lain aki. Ilaing oge apanan eta nyaho bau nu aki mah. Aki Mardi angger siga nu menta dukungan. Aki Mardi ngadon kabawa ku kaayaan siga nu poho yen manehna keur biantara. Aki Mardi ngadon satengah cengkat dina diukna. Awakna nyolongkrong ka lembah anu diuk kahalangan kuduaan ti manehna. Aki Mardi ngadonanya bari tepak pingping anu ditanya. Lain euy ari maneh mah. Nu ditanya ukur godeg bari seuri. Sabot Aki Mardi nanya bari manehna rada nonggeng. Perepet. Bujurna disada peperepetan. Tah, mun ieu nya nu aki cenah. Bari ngahehe dibarengan ku batuk ti luhur jeung ti handap dituluykeun ti handapna merempet ngadon milu batuk. Ger nu araya di dinya sarerea sareuri kuat ting aran deui. Hayang seuri ku Aki Mardi ngadon ngomong di pasamuan samodel kitu bari dibarengan ku bujurna milu nyawara. Sok padahal manehna keur biantara ngawakilan nu boga maksud. Untung harita pasamuan teu matak jadi bubar ku kajadian nu kaalaman harita. Cagah. Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salaman. Ulah hilap like sareng subscribe na. Hatur nuhun.